barang tepi ke kamar kuring cerik kacipta nungkang Dani kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikan hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Lia Hasan. Kalayan judul Katumbiri Hate. Yang akan kasepuhan asa cikeneh ngusapan asa kepireng keneh sorana. Usu abang mah geus leuwih dipikanya aku alo geura ikhlas. Usu mah geus wareg urusan abang ngabasekeun usu pedah kuring bungsu. Kuring teu wasa nyarita nganangkep teh nunik dipepereket. Ayeuna kudu saha nu ditangkep ku kuring. Teh nunik nage ngajelepeng di tengah bumi emah. Emah disangkeh kumpa Kang Dani keur ngupangapeh cece dia. Gigireunana aya teteh Mei keur nginghak. Ruda teret neangan Bang Ucok budak kuring umur 5 tahun. Kasampak keur nyarande kanu lemari es. Disampeurkeun manehna langsung ngagabruk ceurik. Wawana teh nunik ninggalkeun sararea. Kuring teu wasa nyarita nanaon. Poe ieu jejeg 2 tahun teh nunik ulang ke alam kalanggengan. Bulan ieu oge 5 tahun kuring ditinggalkeun ku abang bapana Bang Ucok. Empah sareng emah ngan kagungan putra 2 teh nunik jeung kuring Esti. Umur teh nunik jeung kuring ganjor 5 tahun. Teh nunik nikah jeung Kang Dani. Kang Dani batur kuliahna ngan beda jurusan. Kabeneran sapagawean ngajar di sekolah anu sarua. Di sinugrahan 2 budak cece dia jeung teteh Mei. Kuring sorangan menangkeun urang sabrang beda seler ditepungkeun ku sobat. Ngan kolotna banget teu panuju komo mamana mah. Si abang kudu kawin ka paribana. Sugan maneh Bang Ucok lahir mah kolotna utamana mamana rek leah narima kuring jeung Bang Ucok jadi mantu jeung incuna. Tepikeun kadugna abang sahab serangan jantung. Mama masih teu narima ka kuring jeung Bang Ucok. Ya 3 dulur nu datang tajiah 2 lanceuk jeung hiji adina. Kuring banget bungah ku kitu ge. Geuning dulur-dulur abang teh aya kainget ngan maranehna hormat ka kolot, hormat ka adat. Komo abang budak lalaki ngan hiji-hijina di keluargana. Diseler manehna budak lalaki teh nomor hiji. Kitu alasanna teh. Kuring ngamaklum. Tapi
lahir jodoh jeung pati lain jelema nu ngaboga-boga. Qadarullah kuring ngajodoh ka abang. Abang ninggalkeun kuring basa Bang Ucok umur 2 tahun. Budak can pati apal nu jadi bapak. Matak teh nunik langsung mawa Bang Ucok jeung kuring pindah bari ka lembur. Gawe kuring dipindahkeun, imah dijual. Ngariung jeung kolot. Ceuk teh nunik, urang kudu nyelametkeun Bang Ucok. Manehna kudu boga figur bapak. Matak Bang Ucok mah teu leungiteun ka nyah bapak. Da ku engki jeung wawana di suluran. Nyeun imah kikireun pisan bumi empah. Dipakenkeun ku teh nunik, meh gampil mun meh hapekeun Bang Ucok basana teh. Ari imah teh nunik mah aya 2 kilona ti bumi empah. Kurang leuwih satengah jaman. Hampir unggal sore Bang Ucok diteang. Komo Kang Dani mah aya batur ocon. Da teu boga batur main bal basana teh. Jumaah sore dipapageun sina ngendong. Dipulangkeun ahad isuk-isuk. Kanyaah teh nunik Kang Dani jeung barudakna ka Bang Ucok bisa ngabang balerkeun kakosongan hate Bang Ucok jeung kuring. Teu pati leungiteun teuing. Samalah mah Bang Ucok ka Kang Dani tara nyebut uwa, tapi ayah nurutan lancek-lancekna. Jeungna teu asa ka uwana, asa ka bapana we. Saminggu ka tukang, kuring ngahaja dihiras ku umpah sareng emah. Rada ruas, tara ti sasari. Su, Ngamimitian empah nyarios. abang teh geus 5 tahun ninggalkeun urang. Usu nyorangan ngagedekeun budak. Empah jeung emah geus kolot. Nah usu teh hayang boga batur keur pakumaha. Batur nu baris maturan usu jaga geus kolot. Teu acan kaemut pah. Masih keneh baluas. Entong kitu gelis. Saur emah. Usu masih keneh ngora. Budak bakal ngagedean. Emah neraskeun cariosanana. Teu kudu rusuh, ngan geus kudu dipikiran ku usu. Pamali nyorangan wae mah bisi aya fitnah. Empah namihan. Muhun. Dan sakitu walon kuring. Sadatangna ka imah, kuring ceurik. Lain ceurik disaur ku empah sareng emah. Tapi ku kaayaan hate nu can bisa mere lolongkrang pikeun nulian. Aya sababaraha urang batur gawe nu masih lelengohan sok beda rindatna. Tapi hati masih keneh deusian ku abang. Mun kieu teh biasa sok kumaha ka teh nunik. Teu kudu maksakeun. Da geus jodoh mah rek jeung saha urang mana iraha waktuna rahasia Allah. Buat teuing nu kaimplang ku urang jelemana nu di luar hitungan urang. Kitu papagahna teh. Ayeuna kuring teu boga batur pakumaha. Disaprak teh nunik teu aya. Kang Dani teu miceun. Matuh unggal Jumaah sore Bang Ucok dipapageun sina ngendong. Budak nage mun Kang Dani elat napakeun sok rewel. Jika nu melang teu dipapageun. Lancek-lancekna cece dia jeung teteh Mei
geus karuliah di Bandung. Mata Kang Dani atoh aya anu maturan. Kungsi hiji mangsa mah Kang Dani teu mapageun. Bang Ucok ngadat. Pacar teh si ayah teu nyaah deui. Ngadoni ka engkina. Atuh empah ngajajabkeun ka imah Kang Dani. Barang dugi empah nelpon kuring Kang Danina suwung. Empah ngantosan dugi ka Kang Dani jol. Empah nelpon deui Kang Dani tas ti dokter geus saminggu teu gawe keuring. Emah jeung kuring ruas. Nah Kang Dani teu bebeja. Atuh emah jeung kuring nuturkeun empah ka imah Kang Dani. Memehna nyimpang heula ka pasar balanja kadaharan. Barang srog beruan imah Kang Dani mani barala. Da meureun saminggu teu dikasapukeun. Kang Dani mah jelmana apik, rapekan jeung daekan, teu ngingu bujang, saprak dikatunkeun ku teh nunik teh. Sagalana istuning digawean ku sorangan. Kasampak Kang Dani keur ngalempreh ditungguan ku empah. Bang Ucok tunjangeunana keur ngarancetan sukuna. Katangen budak jiga tas ceurik. Barang disampeurkeun budak langsung nangkep. Teu naon Bang, aya mah capek, hoyong istirahat. Alo kuring bari ngusapan buukna. Kang Dan, tuang heula. Aya bubur. Kuring nawaran. Kang Dani unggek. Empah, emah, kuring jeung Mak Ucok sapuk ngendong di bumi Kang Dani. Cucu dia jeung Teteh Mei teu waka dibejaan, bisi rareuwaseun. Sabtu sore, Kang Dani geus katara jagjag. Geus bisa lulumpangan keluar imah. Geus ocon deui jeung Bang Ucok. Poe Ahad basa rek jung balik, Kang Dani ujug-ujug nyohongkeun empah sareng emah ngariung di rohangan tengah. Pah, Mah, hapunten, abdi tos ngarusiahkeun. Mimiti pokna teh. Ih, tur masa empah mah. Nya mah, Empah bari ngareret ka emah. nya bari nage kewajiban kolot aturan nu jadi anak kergering. Empah nuluykeun. Atuh gara-gara yang batur ke pakumaha. Geus 2 tahun mah lila teuing. Tah ari keur kieuna butuh aya nu ngurus urang. Nya ge aya barudak. Pan ayeuna mah jauh. Coba moal ragab ari jeung muhrim nama. Sok geura pikiran. Ngora keneh dan teh. Coba kesebut ngalaki. Empah mah ikhlas. Dani rek cing saha wae ge asal nu nyaah ka barudak lain ka urang wungkul nyaahna teh. Insyaallah nunik oge bungaheun mun Dani aya nu ngurus. Empah mungkas cariosanana. Mohon mangga insyaallah. Walon Kang Dani. Tilu minggu ti kajadian eta, Kang Dani datang ke bumi empah jeung barudakna bari mapakeun Bang Ucok. Basa ngariung, Kang Dani ujug-ujug pok. Bah, Mah, pami kawidian abdi bade ta'aruf. Barudak ge tos sapuk. Bae teuing kasep. Mah nu ngawaler. Geus aya calona gitu. Empah mairan. Teu acan. Walona heureut. Ari itu teh. Dituntungan gumujeng.
Emah ngahuit. Kuring ge mesem mireng walonan Kang Dani. Barang kuring nempo ka Kang Dani keur melong laleb. Kuring rampang rempeng tara ti sasari. Bade istikharah heula Empah. Ade. Tisaprak obrolan eta, kuring asa tegenah cicing. Komo asa mindeng Kang Dani nga-WA ngan saukur nanyakeun Iber geus dahar atawa ngajak ulin Bang Ucok jeung kuring tiluan. Kadang natanyakeun teu puguh. Hampir unggal poe nga-WA na teh. Aya Ragab, aya Karisi. Kang Dani apal bubaran kantor, da maneh nama ngajar. Waktu bubarna leuwih teu heula batan pagawe kantoran jiga kuring. Ngaja mapageun sok dibaturan ku Bang Ucok. Basana tadi kebenaran ngaliwat ka imah nyimpang Bang Ucok hayang mapageun bunda. Teuing nya, teuing ekol, malah budak sina mapageun kuring. Empah sareng emah jika nu surti terus rasa. Barudak nu dua ge nu keur karulia biasana tara tuksel. Aya nama segala dicaritakeun, sagala didongengkeun. Jika nu diatur. Kang Dani mun mapageun Bang Ucok ge ayeuna mah rada beda, rada luis. Jeung sok ngahanakeun rada lila di imah teh. Kalan-kalan mun budak geus tunduh pisan ngajak balik ka imahna. Kakara ngulang. Biasana ge budak di imahna sok tepikeun ka poe Ahad. Ieu mah isukna ge geus ngurunyung deui make training ngajak jogging ka ulun-ulun jeung Bang Ucok. Risi jeung Ragab sok ditampai lemes nyeun alasan tengeunah awak hayang istirahat atawa loba gawe. Meh 4 bulan kikieunana. Bulan kalima poe Ahad Kang Dani, cece dia, Teteh Me jeung Mbak Ucok geus nyampak di bumi empah. Keur ngariung-riung jajanan beunang bawa ti alun-alun. Kumaha Dan? Istikharah teh? Empah ujuk-ujuk daros. Alhamdulillah atos ayam Pak. Syukur atuh geura wawuhkeun. Insyaallah saenggalna. Cece, Teteh, kumaha sapuk? Empah laras ka barudak Kang Dani. Sapuk engki meh bareng. Bunda ke pasti sapuk. Cek cece dia bari mere jempol. Barudak Kang Dani ngabasakeun kuring bunda ti leuletik keneh. Kasalaki mah ngabasakeun om. Ari budak kuring mah ka almarhumah Teh Nunik wawa. Barang ngadenge jawaban Kang Dani jeung barudakna, asa aya nu nurih kana hate nyareset. Teu hayang ka papanjangan ngadenge obrolan maranehna. Kuring amitan rek ka imah. Alasanana mah can beres di imah. Katuruk-turuk Bang Ucok hayang micen di imah. Aya jalan pikeun kaluar tinu obrolan nu matak ngaheabkeun hate. Barang tepi ke kamar, kuring ceurik kacipta nu Kang Dani kawin deui. Kumaha Bang Ucok mal bisa larbek kumaha kanyahna ka Bang Ucok. Kudu geus nyiapkeun maneh kana risikona. Teu temen Bang Ucok baris leungiteun ayahna. Ti ayeuna kuring kudu geus bisa ngajauhkeun budak ti ayahna. Ameh teu leungiteun teuing.
Gesaprak apa Kang Dani geus boga inceran. Kuring geus mimiti ngabentengan hate mun Kang Dani nga-WA nanyakeun iber atawa geus dahar encana. Tara langsung diwaro jiga sasarina. Diwalona iraha atawa sok dibaca wungkul. Meh katumanan mun rek mapageun balik gawe, kuring sok buru-buru mesen ojek. Nyieun alasan sangkan teu mideng pagi. Pon kitu deui Bang Ucok. Mun rek nyang hareupan Jumaah, sabisa-bisa kuring miheulaan ngajak Bang Ucok keluar imah. Ngajak jalan-jalan. Mun Bang Ucok nanyakeun naha ayahna teu mapageun ngendong, sok dibobodo ayahna keur keluar kota dinas. Sabulan kikian teh asa capek hate. Sabtu wanci handap moyan empah sareng emah ka imah. Lumrahna mun aya nanaon teh kuring masuk dihiras ke bumina. Nah budak tara kaciri ngendong di kulon. Imah Kang Dani ngulon ti imah kuring mah. Empah muka obrolan. Tara kersaheun ayeuna mah. Kitu walon teh. Dan ige asa geus rek 4 minggu teu ka dieu. Sibuk panginten Pah. Su aya nu rek diobrolkeun. Pasti Kang Dani. Empah pasti minta izin Kang Dani rek kawin deui. Pasti aya patalina jeung Bang Ucok. Kuring geus siap, kudu siap. Dani, tuh pannya aya nu nyarelek na hate. Teu bisa nahan Cipanon. Sakuat tenaga kuring kudu kuat. Kang Dani boga hak pikeun bagja, pikeun bunga. Bang Ucok tanggung jawab kuring. Mohon usuge apal matak usu tos ngabiasakeun Bang Ucok sina tebih ti Kang Dani. Sakedik-sakedik nuju dilatih ngajauhkeun ti Kang Dani. Meh asa teu diheulang teuing. Insyaallah usuge ikhlas Kang Dani kedah senang, kedah bagja. Panginten usuge nyuhungkeun bantosan ti empah. Meh Bang Ucok teu montel teuing ka Kang Dani. Bari dituntungan ku ingsrik-ingsrikan. Aya nu nurih kana dada nyereset perih. Ari usu keun wae Dani milungan nyaah ka budak. Maha make dihalang-halang, make rek dihulag. Mohon mung abdi teh bisi Bang Ucok mah teu acan ngartos. Sakaingat manehna Kang Dani teh bapakna. Rumasa abdi salah. Teu bisa nahan maneh. Kuring ceurik kagukuk. Asa beuki nyeri. Ari usu nah make kudu ceurik. Kudu nama atoh da geus bisa muka hatena. Ih, empah. Usu mah atoh. Nu jadi ceurik teh Bang Ucok eta wungkul. Abdi mah atoh pami Kang Dani bagja bunga. Ih, lasu. Mah naros. Insyaallah mah. Syukur atuh. Samulina empah sareng emah. Kuring ceurik nyagruk. Asa aya nu leungit tina lolongkrang hate. Rasa ngoleang. Lain Bang Ucok geuning. Tapi hati kuring nu kalengitan teh. Kanya Kang Dani jeung Belana pasti ayeuna mah baris keur batur. Siap teu siap. Kuring kudu siap. Kang Dani nganggap kuring adi. Kang Dani lanceuk kuring. Kuring geus gilig
kudu bener-bener ikhlas. Saknaon sanajan butuh waktu. Kira-kira waktu sareureum budak aya nu katrok. Bang Ucok jeung kuring keur ngahekok di kamar. Teu sora keneh manehna rewel hayang ka ayahna. Nya dibebenjokeun ku buku dongeng karesepna Gundala. Mun dipandongengkeun budak teh sok ngahenen ngaregepkeun. Kalang-kalang sok motong dongeng. Basana teh ayahna mah sora Gundalana sanes kitu. Akhirna sok pundung ceurik dasar kuring teu jiga Gundala. Kuring sok ngeuleuh ceurik teu bisa kukumaha. Asa aneh aya nu natamu wayah kitu. Gesat-gesut ngaganti baju sare neang cindung geblus. Budak milu tuturubun. Barang panto dibuka Kang Dani jeung barudakna keur narangtung. Gabrug Bang Ucok nangkep Kang Dani. Celengok pipi budak dicium. Pons kitu deui pipi ayahna digalentoran. Bangun sono geus lila teu panggih. Barudak nu dua hidang ngagabrug kuring. Teu kawawa kuring ceurik tiluan paungku-ungku. Empah sareng emah sarumping ka imah ngadangu nu rarame di imah kuring. Ayah, abang hoyong ka ayah. Cek budak calembeng bari nangkel tipe perekat kanu beheung Kang Dani. Bangun usieun ditinggalkeun deui. Moal, engke mah ayahna bade di bumi abang nya bun. Cek Kang Dani bari imut, bari ngareret. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok Katumbiri hate biasana Teh Lia Hasan. Abong saur paripaos jodoh mah jorok teu kabade ti mana sumpingna sareng iraha saha anu bakal jadi jodoh urang. Pon kitu deui nu kaalaman ku si tokoh. Kawit nama gaduh caroge ka urang sabrang namun ngantunkeun. Antuk nama nikah sarang dahuan. Anu istrina nyaeta Raka si tokoh tos ngantunkeun. Hatur nuhun pisan Teh Lia. Hapunten bilih seueur kakiranganana. Hatur nuhun kana kapercantenanana. Kalayan dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.